Kang Jamal tos naros kan kon abian ban naros. Oh, mangga. Ngan kela kita sakedap. Ieu Astagfirullahaladzim, kurang Kang. Kayak tenang tong kawer tenang. Kang, Da bakat Kang, Kang lamun posisi keur ieu. Oh, iya mah musyawarah. posisi keur kosong Mohon ke musyawarah ieu masuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ieu jor aya nu ka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya kumaha sehat. Abdi di dieu masih di bumina Akang Ahmad dina acara silaturahmi keneh. Teraskeun part anu kahiji masih namanya istilahna nama hoyong terang lah, hoyong mengupas tentang mistis-mistis. Penasaran gitu nya. Laras penasaran. Karasan ieu Kang apana tos aya di dieu? Kang kumaha sehat? Alhamdulillah urang pasihan kesehatan nya muga sadayana nu aya di dieu boh anu nyaksen kana video ieu. Mugia kalau di pasihan kesehatan sareng kalancaran naon sagala rupaning nu dipimaksadna Allah taala. Tah abdi teh di dieu teh Kang henteu nyalira. Kan kemarin nyaliranya tanya rencang. Mohon. Karena sana nama aya Ya, saling usro. alhamdulillah silaturahmi urang teh. Ya usro Kang. Ya Kang Jamal. Kumaha sehat Kang Jamal? Alhamdulillah. Kang Usro, alhamdulillah sehat kan. Alhamdulillah. Mohon. Telat. Kin Ya. bae lah. Nah, orang mah geus pada kenalnya. Nah, silaturahmi urang teh da jabat tangan mah kur simbolis eta mah. Tah gitu. Anu penting mah hate. Tah. Sareng Kang meureun di dieu teh nya anu kahijina mah meureun nu dua ani teh bade oge silaturahmi pangintennya. Sareng aya tambahan panginten manawi mamanawian. Aya pertarosan teu? Aya. Dan atas katinggal ku abi ge bade naros dongkap ka dieu teh. Cing sok bade naros naon? Manawi tiasa diwaler teu tiasa punten pangintennya. Ya, iya. Gitu. Bade naros naon atuh Kang Usro? Abi teh bade naros Perkawis naon tah? kumaha Kumaha aturanana? kumaha aturanana jelema anu sok kangge pelet Tah. Oh, atau gitu. sajabana lah. Ya panginten ku abdi dijawab ku pengetahuan abdi nya da abi ge teu seueuting pengetahuan teu luas gitu cuman nya abi ngeureuyeuh diajar gitu. Keur jalma anu sok ngagunakeun pelet atawa pembantu secara tidak normal lah, tidak seharusnya kan eta pelet mah ayana dina bangsa jin jeroana teh. Jadi lamun jelema make pelet atau make guna-guna nu kara itu boh keur awakna, boh keur tempat tinggalna, keur usahana, ayeuna lamun jelema na mempercayai kana pelet eta otomatis geus musyrik. Geus salah jalan gitu kan. Lamun jelema eta muslim. Tah. Kadangu Gitu. Kadangu salajengna mamanawian ti Kang Jamal aya pertarosan teu? Aya. Aya. Nah, naros naon Kang Jamal? Sararasna cenah di dieu teh aya makhluk halus. Tah, upami makhluk halus aya wae Kangnya ya bangsa jin makhluk halus gitu nu disebat setan dan kala itu jin Islam aya gitu kan makhluk halus nu teu kasat mata. Cuman kembali deui ka sugesti urang sewang-sewangan Kangnya. Bisi aya nu nyebutkeun dina tangkal kalapa eta mah sok aya pocong atawa sok aya memedi atawa sok eta hiji sebenarnya mah bangsa setan keneh. Cuman karena bangsa setan mah dipasihan kasaktian ku Allah teh. Pikeun ngagoda orang-orang muslim nu beriman kepada Allah. Nah, ayeuna ngagodana semacam kieu. Mencek si A teh ye, Kang tong ngaliwat kadinya, didinya mah genderuwo. Terus nu dibejaanna teh memang sugestina kadinya kana genderuwo. Nah, otomatis cek si Akang age tadi di dieu teh genderuwo pas kabeneran saya kadinya. Nah, aya sosok genderuwo teh anu disugestian ku jelema seperti dina sinetron genderuwo teh kieu, jabrik, pocong teh kieu, tuyul kieu. Nah, eta teh ngaganggu kana keimanan urang. Tungtuna kan urang mempercayai karena omongan si A. Oh, cek si A ge tadi teh kieu. Berarti heueuh nu kieu teh aya padahal eueuh. Aya nama setan, jin gitu bangsa iblisnya. Nah, kan karena diberi kesaktian, mainnya bisa mancala putra mancala putri. Bisa asup karena sugesti urang. Cek si sugesti urang teh di dieu teh cek mang unang oge cenah aya pocong. Katingali kurang teh karena kurang lemah iman urang teh nya. Katingali aya pocong heueuh, tungtuna urang percaya ka omongan jelema eta. Padahal yakin ka diri sorangan, percaya ka nu makawasa. Intina mah kitu. Tah meureun Kang ayeuna mah abian, teh Kang ieu tos dijawab kan sadayana. Mohon. Kaleresan. Aya di pertanyaannya kan penasaran keneh. Penasaran ieu mah. Hoyong buktikeun. Mohon. Hoyong buktikeun. Mumpung aya ieu duaan ieu. Mohon. Kumaha
supaya orang teh henteu percayanya ka nu karet teh. Ayo percaya mah kudu pangintanya. Nah, Kan ulah sampai ka cilaka ku pola sorangan. nah gitu. Jadi ulah nepi ka salah harti. Hmm. Ayeuna urang kudu percaya da diciptakeun ku Allah teh bangsa jin teh aya, iblis teh aya gitu kan. Keur ngaganggu kana keimanan jelema teh supaya ngusrukeun ka neraka. Kang pangintanya ieu usra tos naros. Kang Jamal tos naros, Kang kun abian ban naros. Nuhun mangga. Ngan kela kita sakedap. Ieu Astagfirullahaladzim, kurang kan? Oke, tenang tong kawer, tenang. Kang, Da bakat Kang, Kang Kang, lamun posisi keur ieu Oh, iya mah musyawarah. posisi keur kosong Mohon ke musyawarah, iya masuk. Alhamdulillah. Baraya. Syaitonirrajim. Iya, tapi nuju ngobrol-ngobrol. Allahu Akbar. Ieu jor aya nu ka Cenah sarumahan. cai. Aya tenang. Alhamdulillah. Sro, istighbar sro. Sro, istighbar. Istighbar sok. Betul. Tah, lamun ke musyawarah kieu Kumaha Kang? umat jadi Silakan, ulah naon ulah kosong ya. soalnya orang kan keur nerangkeun tentang aturan-aturan Islam gitunya aturan lah masukna Nuju kosong kumaha gitu. tah lamun kosong posisina ngahaja nguji plus Uji mental urang. nguji mental urang nu keur musyawarah dibere Sampai mana kunaon? tekanan seperti kieu tah akang usro kade lamun dek di mana wae lah urang ayana ulah nguluwut atawa boga pikiran nu kosong seperti ngalamun dunya keluar amal panjang lamunan tong kajian kana aktivitas lamun ayeuna keur musyawarah ka dieu pake ngaregepkeun kana naon anu kurang keur dibahas gitu. Ayeuna mah naon ieu? Oh insyaallah Tah, ieu insyaallah Raya. doa. Abi ieu nuju ngobrol-ngobrol enak bari ngopi-ngopi tiba-tiba ieu jual duka kasih rumahan duka kunaon duka anu numpangan duka kunaon tapi alhamdulillah mintos ditangani ku Kang Ahmad pangintanya. Alhamdulillah. Nah intinya namanya keur urang sarerea gitunya nya boh anu nyakseni kana ieu video boh aya di mana wae atau aktivitas naon wae tong panjang lamunan tong loba ngalamun ngahayal komo kanu positif we gila kan positif Seur kalabur mah cenah sok treh kolot cenah. tah kayak Laras, gitu laras, rekolotnya Siga ieu. anu kadua Abi kita teh jalan buis eta teh sekolah nah teh. itu mah usia Ieu mah sanes hiji leuwis. mohon Buk nu manjangan. tenan naon tah intinya gitunya Kang Usro kade ulah malaweung tah lamun malaweung urang dina masalah naon bae nya sok kitu jadi kan lamunan teh hayalan anu belum belum katincak kurang gitu Nah, lah kitu baraya ieu mah sanes settingan real ieu mah nya reuas ada ieu Reuas abi oge nyata. Aduh. Nuju ngopi nuju. memang sok kitu kan nuju Tapi nyantai. orang ngagabag oge namanya teh. nya Soalna abi maresep menghayal. Oh, jadi ulah, jadi kade. balik kieu ieu mah urang maling sakala di mah ngobrolnya ieu tos biasa deui teu kasurupan deui. Pan aya anak muda mah ning bercinta dina amarah teh amarah cinta. Jangan kayak mutan. Duka putus duka teh jomblo pisabilillah. Kitu dengan coklat teh mah nya. Ya. Sama cenah beungeut alus tapi teu payu cenah mubajir cenah. wah ulah gitu sebenarnya mah Allah nangtukeun waktu Tah. boh maot urang boh rezeki urang boh jodoh urang tong leutik hate da geus dipasang-pasangkeun Masalah jodoh mah joroknya. Tah gitu. Kang ketika ngadagor-dagor sirah kana iya tah? ulah kade komo kitu Pas mah kena tembok. jadi dolim ka diri sorangan ngaruksak awak sorangan Tah. gitu mah nu tadi nu dibahas ulah ngagunakeun hal-hal mistis Kada ulah Akhirnya, frustasi. anu kadua ulah nepi ka karena ayeuna putus cinta cek bahasa budak ngorama ayeuna diadu-adukeun ulah Ada ulah sampai ka naon sih ulah sampai ka ngomong urang mending teu payu-payu urang aya make pelet lah make naon gitu. ulah Ulah lamun erek pelet lauk. da sabenerna mah ye eta mah pelet lauk mah kudu museup Oh, belum bisa. sabenerna mah lamun ayeuna urang masalah erek rumah tangga ye urang tong hayang aya acara bobogohan da lain bangsa urang sok bobogohan mah ta'aruf bangsa urang mah Iya, gitu. ta'aruf. Mantap, anu enak mah cenah langsung kawin nya. Langsung Tah, nikah. langsung Ulah sok nikah nyindiran langsung ka abi sae, atuh. gitu Lanjut Jadi- cenah nikahnya. nu penting ayeuna jodoh non pasangan anak aya disetujui teu aya paksaan tah eta mangga laksana Kumaha lamun kawin lari kumaha eta? capek. capek Tapi sigana capek. Lompatan gitu. Capek Capek, lompatan. tau lah. Main bola. Tah, bener. Nah, Tah, gitu. sakitu. Ini teraskeun Kang. Sakitu wae meureun baraya hapunten pisan tadi aya sakedik namanya tadi mah real eta mah Nah, kan mohon. video Ya, anu tidak bakat nu kitu mah eta tong mah jalan. kejadian tidak terduga eta mah Tong Mudah-mudahan- ulang Kang Usro. aya hikmahna we tos nonton video ieu tong hilap sabrek Ya. like comment and share sahabat channel sehat terus salam